Ruksak wae galengan teh kudu ngarurak meureun teh. Ayo we di jalan disarincakan, dikarodokan. Ruksak we. Beh, Kamana maneh? ulin we genahan ya. Lah ulin-ulinan naon sok ada eta ngarurak sia nya. Lah ngurak naon mereka udah mawa alatna sok aneh. Galengan urang raruksak tuh tinggalin nepi ka kararitu kudu ngurak ieu teh. Teuing da teu nyaho urang mah. Dikarodokan, dijarejekan geura. Teuing. Kejaan batur lamun eta ulah ngarurak di dia gitu raruksak wae galengan aing ah. Terus dikitu geus dikieu komo usum ganti di galengan teh. Oh da naon da tama kawas. Nyangka ka urang ngurak meureun da tara deh kah. Roy, Woi, eta urak di bawah teu. Kageunya rek ngarurak tayeuhna mah. Mana urak teh? Wah, si Fereng mah ngarurak we nya pacar naik ulin teh. Lain. Galengan urang ruksak. Lain urang mah diajak ieu tadi ge. nah diajak naon Ay, bener tadi. beh henteu nah. Ngurakna naon tara. Ruksak galengan lah sadaya oge maneh sing maneh oge tuh galengan nepi ka Urang jalan. mah diajak si ieu tadi ge. Geus tonggalaan we eta tonggalaan we bulukeun we antep sina galede. Ayeuna mana mah tadi ajak ka urang ayeuna teh da. Ira. Tadi di imah cenah urang urak. Dulu teh leutik keneh tong eta tong ngurak-ngurak deui ah. Fer, ngaruksak nu urang eta galengan. Tetehnya. Kemarin sia balik ting galengan aing ditar rincakan we raruksak daerah ple. Pake we ngarurak we hayo. Kemarana di kabeh. Tuh, ngajak nanti. Doing, lain urang. Tuh. Kabeh. Lain urang beh. Tuh. Nyala-nyala maneh nyamper. Yuhan ding. Hoi. Bukan orang mau pacul. Ayo balik. Ayo. Dasar jerewa garelo dicarek lah. Mama wapacul. Tega sabeleun sia.